Lepas kupling langsung ku jemping. Dan ku ulangi. Pajar aing sia kamu sholah, bos. Nu ada kadangnya gitu, ngagitar bae ya mah. Leh nu macul ge macul bae jojo. Ayo jangan begitu, bos. Hidup mah. Bos, coba aing request lagu hiji mah. Lagu naon? Biasa lagu Cinta Karena Cinta. Oh. Siap. Wih, ngenaon amat suara dia, bos. Wede, can nyanyi geus ngeunaheun. Oh. Lah ngenaon suara embe sih jeung suara dia mah. Goblok setan. Geus bos lah mending aing mah gitar. Aing yo tukang naing mah gitar. Wede, itu ya. Dia. Aduh lo aing Sumpah ngeselin. sama tukangna doang. Aing ngomong Stres tukangna goblok. meureun bos, lain hareupna. Bos. Saya lulusan amat we nama tumben-tumbenan. Biasa nama jalinger alabatan puyuh. Lulus lah ayeuna mah aing. Lulus naon tuh bos sebenarnya? Lulus lah ayeuna mah aing ele ganteng ku sia. Betul lah aing nama aing ganteng. Si naon? Lah jeung naon tuh ganteng ge ai jomblo mah. Kedeung aing nyaran bos, santri kedeung baralik yo ngomong nama bulan Roma santri baralik. Emangna kutu di siaran. Atuh bos, kabeh ge kudu siaran. Geus teu kudu disaran ai waktuna jodoh mangke ge neangkeun ieu. Bos, jama ayeuna mah cewek. Duit, nyahona duit, ting duit be. Enak urang kudu nyaran cewek, nu bisa nerima urang apa adanya. Sia bos, mau nyaran kabogoh gitu? Mau nyaran awewe. Sebenarnya ini belum puasa bos, dia izin dia ngabuburit sama awewe mah. Ini dia nak mau sama dia. Ih, oh nya. Goblok aing kudu neangan awewe ieu mah. Atuh, cek aja nyari awewe urang. Iya bos, ngadengi kabar mah, sakedeung deui santri baralik yo. Kabar Soalnya doang, geus meureun. puasa ieu, santri bakal baralik. Cenah kilu nyaran moal nya aing. Rek misa baeng mah lah. Santri mah bos geulis can anu duit toel dia. Paling tereungit. Berarti. Ini nyaran moal dia. Bos, dia sih ayeuna kunaon sih lulusan amat? Nyaho aing ge. Apa sih nangguan tato dia megar ayeuna? Oh, bus rek megar-megar aing kumaha ieu. Lulusan amat ayeuna mah dia geus nu teu semangat hirup teh. Geus lah dia ya teu semangat hirup menta paeh bae. Goblok sia Pan mah. aja jadi bos, da bisa mah. Sina santri nu karurun nya aing kudu paeh. Ih, nya. Kayak orang Stres. surprise-nya orang santri di sini baralik. Oh, surprise. Terus Oi. bos urang ja aing geus serem ayeuna mah geus tompelan, urang keneh malak deui jadi keur ieu. Ayo lah, Lumayan sebeli urang. malah. Beli kopi. Ayo, Ayolah pada di bae cicing. berangkat. Gede bos. Kayak Bandung tuh maksa urang. Gas, berat. Woi, Bang, lupa ini mah prank, sumpah prank. Bang, maaf ya bang, ini cuma prank doang bang. Maaf ya bang. Aduh, hampir. Untuk orang dari YouTube aja nyoka prank ya. Oh, Aduh, taktik nah. kamu orang teh nyoka prank gitu digempreng urang banget urang. Aduh. Mana ya anak buah lunjak ya tuh rek kadi-kadi ya. Yo, aing geus serem yo, geus kos abri aing. Jelema geus sarieun kos kieu mah aing. Ada doang kemana ya anak buah. Iya duit ke loba-loba ya. Minuman aya, kopi aya ya duh. Udah minum. Nih, suek orang ini mah dibuka. Duh. Redet. Mantep. Nah buah mana ya aduh, diajak senangnya susah. Si bos, hirup aing jadi nya. Balik ka imah ieu. Kumaha diterima nya moal IG baju nang maling di susuhan batur, ja aing keur peuting ulun balik. Terus yang kumaha tuh? Atuh aing hayang mah aing percayakeun be bahwa aing anakna. Peuting aing balik bos kayak mah aing. Anak buah aing buka motor aing mah. Gila, nang nuyul di mana itu udah. Wih, itu motor di mana? Anyar. Bisnis aing. Bisnis naon deh sih? Tanah, Tanah naon? tanah kuburan. Goblok dah mah. Kuburan. Dek. Oh, dibayarkan yo. Woi, ini anak sultan mah. Oh, dipilih. Yang mana? Tah hayang aing ini menurut sia. Si kena ieu virus. Atuh virus naon deh sih?
Virus iya bos, ya tanya itu anu keringetan ayeuna. Terus naon coba? Tuh iya bos, virus congor na, nyantis ya. Eta virus corona, bego dia mah. Nora. Emang geus diganti bos ngaranna? Atuh goblok, lain diganti atuh sia na we Nora. Goblok. Ieu ngomong-ngomong HP aing kumaha yuk? Tangan yuk. Ayo, berangkat tangan urang. Nah, antem urang ayo ke pangin mah yuk. Ya. Pakai motor sih nya. Tuh mana HP aing teh? Oh, iya, ayo. Iya jelemana yo. Ini bos. Mampus lu. Mampus. Aduh, capek banget demi subscriber. Semoga 1000 subscribe ya. Mantap. Mantap lah bes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura kasadarnya sekarang upload video di Tos Tebal ya. Manajer. Terus bila ya untuk upload video hampuranya berat karena ya kesibukan masing-masing pemain dari channel KTP. Pokoknya like, komen dan subscribe di channel kami CLK TV. Semoga sampai 1000 subscribe ya, doain aja. Oh ya udah, biar kami semangat lagi bikin videonya ya. 20 juta. Nih gue kotor-kotoran gini demi subscriber guys.